Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mangdongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineung kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat parantos dugi ka jauh hanteu burung cunduk anggang teu burung datang. Itu deui Karmin kakocapkeun geus aya deui di Bandung. Ku Basri jeung Asmaya pada nanya ngeunaan kaayaan di lembur. Tang tue Karmin teh kudu ngabohong sabab kanyataan beda pisan jeung nu dicaritakeun. Tapi Basri can boga curiga, estu percayaeun pisan ka Karmin. Atuh teu aya naon-naon sagalupana lumangsung cara sasari. Karmin bisa pisan nyumputkeun semuna, najan hate bingung yang hareupan kawin oge. Sapa poe nama tetep jiga sasari mantuan ngurus budak, ngepel, nyiram, kekembangan jeung sajabana. Lah lela pisan waktu teh sapoe ge meuni asa saminggu. Cek Karmin dina hiji poe manehna diuk dina tembok bari nitehnan nu lalar liwat di jalan. Ras inget kamarni nu tangtuna ge geus aya di lembur. Sabab sakedeung deui rek dikawinkeun. Breh ku Karmin kacipta meureun manehna teh bakal direndengkeun, bakal ditanya ku naib, bakal dititah maca syahadat. Barang inget kadinya hate Karmin nyeblak, terus ngusap beungeut bari nyarita sorangan kawas anu teu pati hideng. Alah kudu ngalaman kawin, mangkaning enung bapa teh di bejaan kudu kumaha cara nanya. Da meureun engke teh bakal nanyakeun naon sababna kolot aing eueuh nu datang. Aduh kumaha lamun nanyakeun kitu ya. Karmin kerung ngusap tarang bari mikir, kumangke we lah da ekol mah eueuh usumna. Cek manehna keneh boga akal rek ngabohong ngulinkeun letah. Pokona mah sakabeh rancana kudu jalan. Tapi kolot-kolotna moal aya nu dibejaan. Da lamun nyarita mah geus pasti moal aya nu ngidinan. Cunduk waktu datang mangsa nitih wanci nu mustari. Poe nu diarep-arep ku Karmin geus kasorang. Harita teh poe Sabtu. Karmin ngabohong deui ka Basri. Mang abdi aya peryogi deui ka lemur penting mang. Pokna ka Basri. Malah nyaritana ge ngajadi dadak. Isuk-isuk waktu Basri rek init ngantor. Puguh Basri ge kaget. Nah rek pulang anding wae ka lembur, amin. Teh payun teh pun biang pesen patromak. Danya tadi lemur sok poek.
itu tah. Nah teu bisa mun minggu hareup penting mang bade ditamut ku Mang RT bade kagungan hajat anjeunna teh nikahkeun alona. Karmin teu beak keur alesan. Ya kajeuna tuh ari kitu mah, tapi wayahna nya ulah lila teuing. Sabab ibi maneh ripuheun yeuh. Eueun nu mantuan ngurus budak. Tapi kumaha tuh Mang mah teu bisa ngongkosan da. Keur kagok bulan atuh. Wios Mang. Dah kanggo ongkos mah aya. Syukur atuh tapi yeuh. Aya saeutik yeuh. Cek Basri bari ngodok saku song mikeun duit 2000 perak ka Karmin. Goe Karmin meni atoheun lantaran biaya keur kawin nambahan deui. Nuhun atuh Mang. Mitra sanggeus amitan sarta didinan, Karmin milihan pakaian keur salin. Tapi teu bebeja ka Asmaya mah bisi nanyakeun nu lain-lain. Beres kana tas terus nyampeurkeun ka dapur. Bi, abdi bade ka Bandung heula ya. Abi, abdi bade ka Sumedang heula sakedap. Rek naon deui, Min? Asa ku minang-minang teuing balik. Yah, kaolok-olok ongkos atuh. Lebar duit sakieu keur weri teh. Iya pada yogi penting, Bi. Ya jeung wae atuh tapi kudu pulang poe bibi raipuhnya. Mangga Bi, da moal lami. Karmin teu loba catur deui geus bebeja maleos indit. Mane ngagedig mawa tas rada kembung lantaran mawa salin aya tiluna bisi dirapalan kawiwirangan. Asmaya mah teu nyahoeun yen Karmin mawa salin rada loba da bebeja nama moal lila jeung teu mawa naon-naon. Gancangna carita Karmin geus tepi ka Kadipaten, kasampak teh Pak Aryono jeung Marni keur dariuk ditepas. Dibaturan ku sababaraha urang lalaki nu geus tengah tuwuh. Sarerea curing hak nempo Karmin nu karek joal teh. Sarerea bunga, calon panganten laki datang. Alhamdulillah bagia cep, pangalingi. Pak Aryono someana keur Karmin teh mani teu sirikna dirawu di pangku. Karmin teh mani teu sirikna dirawu di pangku tina awahing ku bunga. Hatur nuhun Pak, gading tos seueur tamu ya. Karmin rutret kanu ngariung di dinya. Tuluy nama cungcong sasalaman bari silih kenalkeun. Gek Karmin diuk, tas dicokot ku Marni langsung dibawa ke kamar, nu geus disayagikeun. Bapak teh geus hariwang, sieun cep teu sumping. Mun teu sumping teh, aduh tada teuing. Mun teu sumping teh, tada teuing bibirang na ieuh. Mangkaning tos ngajangjian Panaib. Katut sesepuh lembur. Belaku abdi ngabohong Pak. Isin atuh matak ngisinkeun ka sadayana. Margi hiji padamel nu codeka bakal ngotoran ka rerencangan sareng ka kesatuanana. Moal abdi mah moal ngabohong Pak. Cek Karmin bangun reus. Namahan kepercayaan ka pihak Pak Aryono. Tos beres itu ieuna di dieu Pak Aryono. Cek Pak RT nu diuk di pojok badi ngalepus udud. Beres kamari ge Pak RT. Pokona mah enjing teh kariprung we. Oh nya. Nuhun atuh. Mugi-mugi we sing lungsur langsar. Cep mangga tuh bilih bade siram heula. Keun ngobrol mah engke. Upami tos hase. Pak Aryono nganyahokeun kanu capek. Atuh Karmin ge atoheun terus ka jero nepungan Marni nu keur memeres kamar keur merenahkeun Karmin. Satulina Karmin bebersih heula ka cai tuluy disuguhan dahar sanggeus tarapti kakara nepungan deui para tamu murung ngawadul mani sagala dicaritakeun. Urang dinya resepeun aker ka Karmin teh sabab Karmin pinter nyarita.
anu kakara tepung ge ujug-ujug loma teh jiga-jiga anyar pinanggi. Di imah Pak Aryono beuki loba jalma jual-jual daratang rek nyaksian anu kawinan. Utama nama dulur-dulur Marni anu dareukeut dan nu jauh macan di bejaan. Rek engke wae mun salametan. Harita teh Karmin ditanya ku Pak Aryono ngeunaan sepuh-sepuhna. Ku Karmin dijelaskeun yen manehna ngahaja datang sorangan ngarah teu ngariweuhkeun ka kolot. Engke mun geus boga rejeki rek ngahaja hajat malah mun pareng mah hayang tatanggapan. Tadi dinya rek ngondang sobat-sobat jeung kolot-kolotna. Atuh percayaeun Pak Aryono teh malah mah satujieun pisan. Gancangna carita poe Minggu harita teh Karmin geus didangdanan kitu deui ke Marni. Sesepuh geus kumpul Pak Aryono geus siap rek ngawalian. Tatangga-tatangga geus kumpul rek miru nyakseni. Tapi panghulu can datang atuh kapaksa. Sarerean nungguan Karmin geus teu geunah cicing. Hayang geura prak di rapalan. Hayang geura lunas tina rancana. Jam sabaraha sumpingna panghulu teh Pak? Jangjina mah tabu salapan langkung sakedik cep. Ayeuna tos langkung saparapat. Tos majeuhna sumping ieu. Cek Karmin. Sabot kitu brul aya nu datang opat jalma garinding. Oreng panghulu jeung kanca-kancana. Atuh gancang ku Pak Aryono teh dibageakeun. Bos katepas. Gek caralik dina samak. Hapunten rada lat sakedik aya wagelan di jalan aya. Cek panghulu tamada dumeh lat saeutik. Sawios-wios da teu ngarepotkeun, mangga atuh ngaleuteul la. Angke we barang dahar mah. Mun geus beres kawajiban. Kumaha syarat-syaratna geus sayagi Pak Aryono? Naon syaratna teh Bapak? Syarat-syarat ngawinkeun mah saeutik. Tapi kudu lengkap kahiji calon panganten pameget. Kedua calon panganten istri, katilu wali. Kaopat saksi, kalima mahar atanapi mas kawin. Taeta nu penting nama. Kumaha sayagi? Pak, parantos kelanan. Sarupi deui Bapak. Pak Aryono cengkat bus ka tengah imah. Napungan Marni nu di kamar kene. Atuh Marni teh kageteun. Aya naon Pak? Ari mas kawin geus aya. Teu acan. Nah naon mas kawin teh Pak? Geuleuh. Kudu nyalukan heula jang Karmin atuh. Pak Aryono kaluar deui ti kamar. Terus nyalukan Karmin. Bade aya pikeun naon Pak? Cek Karmin sanggeus aya di kamar. Jajantungna ratug loba ka hariwang. Kanggo mas kawin bade kumaha yeuh? Duka tuh nah kumanya. Da teu ngabantun. Kumaha upami namu teu lawe kamarni. Ke digentosan ku akang. Cek Karmin ngaharewos. Jantungna beuki ratug da karek inget harita. Sebatkeun we upami artos sabaraha. Upami ku barang mangrupi naon. Da kengi nganyuk oge. Pak Aryono ngaharewos bojong. Isin dianyuk mah tuh Pak. Namu teu lawe ti Marni. Mangga atuh. Iya we ange mas kawin. Kongkorong 10 gram. Cekap sakieu ge. Marni lengsar. Manehna ngalaan kongkorong anu dipake. Pak Aryono kurang panuju tapi teu bisa magar kumaha sabab dina kaayaan anu waktuna samporet.
Nuhun Mar, tamu telah ku akangnya. Mangga. Mitra, sanggeus puguh kitu mah Pak Aryono kaluar deui nepungan panghulu. Harita keneh akad nikah di mimitian panghulu ngucap salam, dijawab ku sararea. Memeh prak ngarapalan mamagahan heula ka Karmin, sangkan engke ulah aya kasalahan. Itu deui Pak Aryono nu bakal jadi saksina ijab kabulna dilatih heula sakedeung. Akhirna prak dirapalan, Karmin jeung Marni ditikahkeun sacara Islam, nurutkeun palaturan nu dicontohkeun ku Rasulullah. Alhamdulillah lancar. Teu aya itu ieu, Karmin jeung Marni bungah, kitu deui kolot-kolotna. Mitra kaum dangu atuh sabada dirapalan. Karmin jeung Marni munjungan ka sepuh-sepuh anu aya di dinya. Marni mah teu kuat nahan cipanon, marbei bae anu satuluyna ngalemereh mapai pipi. Cipanon sedih pacampur bunga lantaran cita-cita geus laksana. Ari Karmin mah teriuk-riuk sura-suri we bari marah mai munjungan teh katara gumbiranaker mata kergereg sararea atuh geus munjungan mah tuluy huap lingkung ngan hanya kal panghulu jeung kanca-kancana teu milu ngariung lantaran rek muru deui kanu sejen cenah atuh terus marulang. Alhamdulillah teburung laksana urang teh Mar. Cek Karmin bari kop kana pingbing hayam calebek di dahar ditamu teu make sangu. Marni seuri bunga nempo salaki anu sonagar jeung hegar teh. Dunya ge asa lalega asa nu duaan. Mangga sing jongjon Kang. Mengpeng janten raja. Nya, poe ieu mah urang anu jadi ratu jeung raja. Sagala rupa disaegikeun keur urang duaan. Tapi lamun tiasa mah hayang unggal dinten kieu lah. Cek Karmin nyerenge. Hatena bener-bener ngarasa bagja hese pikeun ngagambarkeunana ku carita. Asal engkang kersa biasa bae janten raja unggal dinten. Abdi janten prameswari ngan kedah aya patih sareng emban panginten. Ah borong ku urang ngarah teu ngagaji batur. Mitra atuh nu ngariung pating serenge. Kabeh bunga nempo panganten anu layut jeung sonagar pikaseurieun. Malah Pak Aryono mah mani agul lantaran karek harita ngawinkeun. Sarta kabeneran boga minantu teh Ka Karmin anu sopan bager satia jeung boga pagawean tetep jadi tentara. Kitu anggapan Pak Aryono. Dacan nyaho kana lalampahan Karmin anu sanyana. Prak dalahar masing wareg atuh Bapak Bungah ieu nempo anak anu janglar jeung sonagar mah. Memang kabeh ge disayagikeun ke raja jeung ratu
anu boga lalakon dina poe ieu moga-moga kabungahan jeung kabagjaan teh sing langgeng tepi ka tungtung hirup, sing panjang nepi ka pegat nyawa, sing nepi ka pakotrek itu lah sing ringan rezekina. Cek Pak Aryono Dari anaker sejen ngahaminan pada satuju kana pidua ti Pak Aryono. Nuhun Pak, nuhun kasadayana Karmin teu bisa loba komentar. Hate pinuh ku kabungahan mani asa pang akangna. Gancangna catur, para tamu geus mimiti marulang. Lila-lila di imah teh tinggal sababaraha urang deui. Tatangga nupang deketna anu mantu-mantu digawe beberes parabot jeung sajabana. Sedengkeun Ari Karmin harita teh pinah diukna ka tepas dibaturan ku Marni anu embung pajauh. Atuh bisa tiah teu bongoh nempo anak pinah teh rikat mindahkeun kadaharan malah mah ditambahan deui mupujuhkeun ka Karmin jeung Marni nu anyar panganten. Serius Bu, teu kada hayeuh wae nyuguhan lah. Ih, Encep ieu meungpeung sagala loba da enjing macan puguh jiga kieu kadinya sing wareg sing cacap ibu masuka Ridho ye sabab matak diayakeun oge keur si Encep jeung si Nyai. Bari leos ka tengah imah atuh Karmin teh ukur narik napas jero cirining bagja red kamarni terep adu tetep lenyap ser hayang geura ngeukepan mun kongang mah. Kang Karmin, Naon marah? abdi bagja parantos tiasa laksana sakumaha anu diseja nanging abdi mahon cewang keneh. Nah kumaha ari engkang? Cek Marni bangun anu ogo. Hatena nyaan rada hariwang kawas geus meunang pirasat goreng. Ih Mar, Ulah sok goreng hate ari keur kieu mah. Ulah. Mun Marni bagja, engkang ge bagja. malah maliwati bagja. Bungah amarwata suta. Bungahna sagede gunung Cerme, malah mah asa gede keneh ka bungah engkang. Da gunung Cerme oge leutik asana teh. Nah leres Kang. Laras bisa. Piraku engkang ngabohong geus ulah loba pikiran anu lain-lain da ieu mah mangsa bunga, mangsa bagja. Meujeuhna mun urang silih pika geugeut, silih pika sono, silih pika nyaah, silih naon deui nya. Marni ngadilak jeletot nyiwi kurubug atuh Karmin teh nepi ka reuaseun. Aduh, nya silih ciwit okna jeletot nyiwit Marni Tapi ukur lalaunan. ser getih Marni asa ngagolak rarasaan jadi teu puguh diuk ge asa teu napak. Mitra kaum dangu, atuh sajongjongan mah jempe taya nu nyarita. Iwati Ratu Jajantu ngaguruh lir tutunggulan. 2 jiwa sarasa 2 insan saihwan jeung satujuan. Nah, hadiaran teh poe leuteun teh hempe kadinya mengpeung sagala aya Cek hiji sora ti lawang tengah ngagaruwahkeun anu keur pahuleng-huleng atuh puguh duanana pating rarenya gereuwas. Mangga Pak. Tos teh Pak. Cek Karmin bari ngareret. Alhamdulillah nya Cep. Rancana nu ngadadak jeung kurang persiapan teh akhirna mah lumangsung kalayan lancar. Leres Pak. Abdi ge bingah margi ieu sadaya ageng pisan hartosna. Kange abdi mah. Aku kituna muji syukur kayang agung nganuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Margi upami teu aya widiti mantanna mah duka kumaha. Cek Karmin Bisa ari nyarita namahan kepercayaan ka Pak Aryono. Tah laras gitu pisan eta teh Cep.
nanging Bapak masa can tetega hati ya teh upami teu acan naros kancep punten we ayeuna mengpeung salse Bapak teh saja tumaros kancep perkawis naon Pak mangga we geura saurkeun Karmin rada reuaseun tapi ari paromana mah teu riuk-riuk kieu cep Bapak teh sanyana mah nyelu lain ku naon-naon tapi ku ayanan cep sumpingna bet ngaliginjing maksad deh taya baraya taya saderek estu nyorangan baik Bapak ngartos karena alasan anu disebatkeun kamari ku cep nanging iraha kinten-kintena bade munjungan ke sepuh-sepuh nah bade enjing atanapi iraha margi sakadahna upami saparentosna dirapalan munjungan ka sepuh-sepuh boh ti pihak istri boh ti pihak pameget tah kukituna Bapak teh nyuhunkeun katangtosan waktos ieu teh nah bade iraha maksad deh supados aya persiapan di ayeuna kieu Pak eta sadaya ku abdi kahartos pisan da leres sanaos di lemur abdi ge tradisi kitu teh aya keneh nanging kanggo sadirieun abdi kapaksa moal waka manjang munjung maksud teh moal waka unjung anjang gitu margi waktosna moal cekap kahiji cuti mung dipaparin 2 dinten kamari sarak ayeuna atau kaduana apan teu acan hajat ageng ieu mah mung sakadar asal resmi wungkul da rame nama engke upami abdi tos gaduh rejeki anu rada bekah gitu tah ngemutkeun kana hal eta apa abdi tos gaduh putusan gitu moal waka unjung anjang kanu tebih da waktosna teu aya malih mah enjing oge saja permios bade ngamujeng heula ka Bandung tak itu putusan ti abdi mah Pak Ceu Karmin teu beak picaritaeun aya wae we keur ekoa teh dah heureut-heureut teuing cuti teh atun cep nah moal naon-naon upami ditamihan 2 dinten deui ari Bapak mah hayang pisan nepungkeun cep jeung si Nyai ka dulur-dulur nu aya di dieu utamana sepuh-sepuh kilang bara bisa ka Sumedang mah ka sepuh cep atuh nu deukeut-deukeut heula lanahan nya mangga wae anu caraket mah insyaallah engke oge tiasa kalaksanakeun nanging ari namihan cuti mah teu wantun abdi teh Pak margi sieun ku komandan bilih kitu kieu kitu mangkani nuju seueur tugas anu penting nya teu naon-naon ari kitu mah atungan di mana aya salse tangtos ibu ramancep atanapi sepuh-sepuh sareng para saderek kada aya nu dicana ka dieu sanes naon-naon urang silaturahmi cek Pak Aryono keukeuh hayang ngalawungkeun kulawarga ti 2 pihak ngarah tambah duduluran kan tenan tos dugi kana waktosna mah engke ge bakal kadarieu Pak da eta oge palayeun pisan ka dieu teh komo pun biang mah da teu acan uningaeun ka dipaten palayeun aker ka dieuna teh tah geuning kitu hengal atuh sana ka dieu nya mohon mangga Pak mitra Pak Aryono jempe kop kana rokok pelenyun udud ari marni ngahulang jiga anu teu boga picaritaeun padahal dina hate mah bani ngagulung piomongeun utamana mah hayang ngabudalkeun uneg-uneg hate dumeh Karmin ukur sakedeung cutina padahal manehna hayang pisan babarengan rada lila kilang bara tapi ke bulan-bulan ngarah kena kana ngaran bulan madu atuh aya-aya saminggu keur nyacapkeun ka sono jeung ka deudeuh teh tapi sakecap ge teu wani ngucap teu wani ngadalkeun hal eta sabab geus nyaho
ti samemehna yen Karmin teh tentara alat negara anu kudu satia jeung satuhu kana tugas ngan nyakal anggapan Marni teh teu keuna kana tujuan da pugunusannya nama Karmin teh tantara mamalihan. Akhirna Karmin jeung Pak Aryono ngobrol kanu lain-lain nyaritakeun anu teu puguh judulna. Atuh teu karasa waktu teh nyerelek maju ka burit. Panon poe ampir surup. Nu tadi narek nepungan kolot-kolot anu dareukeut teh teu tulus. Lantaran waktuna be aku ngobrol jeung deui Marni can hayangeun udar ider. Basana mah capek keneh. Paran poe beuki handap cahyana robah jadi semu koneng, tungtungna surup ka tukangeun gunung. Heuleut sawatara waktu berai cahya layung mani hibar nyorot kana mega bodas anu ngayang di langit. Rupana koneng umyang lir emas sinangling mata kuahas jeung kagagas. Kang Karmin, ka jaman heula Is pugoe ya awak mani carpa ku kesan. Ayo atuh Marni nyayagikeun anuk jeung sabuna beral duanana muru ka tempat mandi kasampak teh bak geus pinu menang nima rengse mandi babersih Karmin jeung Marni dariuk ditepas. Harita mah paduduaan we taya nu maturan pugoe matak betah jeung matak nineung. Ayeuna mah taya karisi karempan moal aya nu nyisi kudi, moal aya nu kitu kieu sabab sararea geus nyaho Karmin jeung Marni geus resmi ngahiji rabi. Mimitina mah ngobrol teh kana lain-lain. Tapi lila-lila mah museur kana urusan pribadi. Nu akhirna pok Marni nyarita, Kang Min, abdi pasihan kaputusan saparentosna nikah. Nah bade kumaha? Kumaha akang mah teu acan ngartos. Bilih wetos kagungan rancana. Nah bade kumaha abdi teh bade dicana ka Bandung atanapi moal. Abdi teh kada tetep kuli di pabrik atanapi kumaha. Nyuhunkeun putusan ti ayeuna supados ulah janten halangan kapayuna Kang. Karmin ngahuleng ngadenge kitu teh karek kapikir ayeuna. Yen anu boga pamajikan teh kudu panjang pamikiran. Sabab ayeuna mah mikiran duaan, dua jalma nu geus ngahiji jadi hiji. Tapi Karmin teu beak akal. Mar, saleresna mah terlalu pagi lah upami ibadanten masalah eta. Da urang teh masih kene aya dina raraga bulan madu. Nanging abdi sareng engkang moal ngalaman bulan madu. Margi bujeng-bujeng bulan madu. Minggu madu oge moal aya. Da geuning engkang enjing ge bade angkat. Nah kumaha ieu teh atuh. Nah teu aya waktos kangge senang-senang sareng abdi. Bari rada samobaeun. Ari Karmin nyerenge. Ulah wakamaido. Da akang oge teu bodoh. Bulan madu janten impian berang jeung peuting tang teu we akang ge hayang cacap bulan madu. Sabab lamun teu nyorang bulan madu atuh rugi pisan keur akang. Itu deui keur Marni. Kumaha ge lamun aya akang tugas, aya tugas anu ngadadak pamatea mah kudu maju jurit ka medan perang. Tuh, pan meureun ngajulaeu akang teh. Akang ngajulaeu, Marni oge sami ngajulaeu. Puguh we akang ge sarua. Sarua Mar. Akang hayang koredas namplokeun ka nyaah jeung kadeudeuh ka Marni teh. Hayang lunas tina sagala rupa angen-angen. Tapi ya, dalah dikumaha. Kaayaan engkang kan beda jeung batur. Sabab hirup diatur ku palaturan. Kapaksa kudu nurut kana sumpah satia akang. Salaku prajurit aku kituna. Wayahna sing sadar jeung sabar. Palebah dieu pengorbanan istri prajurit mah. Lajeng kumaha? Iraha atuh bulan madu na. Ulah aya bulan madu. Urang moe madu we. Madu na tegaduh paling oge moe cau buruk dieun sale cau. Ya, tidak ada rotan. Akar pun berguna. Eueuh madu mah cau buruk ge kapake.
Beres pan. Beres kumaha. Ieu Mar kulantaran engkang moal tiasa lami di dieu mangga urang putuskeun pilampaheun urang di nararaga ngojayan sagala rumah tangga. Carana kieu Marni wayahna di dieu heula jeung ma jeung bapa da ku akang moal dimomorekeun moal diantep kitu wae sabab akang oge boga rasa tanggung jawab soal balanja tong sieun gaji akang unggal bulan moal ka mana deui losna iwa ti kamar nih malah mah boga bagian bea sagala rupa urase ngaranna teh cukup kerduaaneun mah atuh Marni nu ayeuna mah geus jadi tanggungan akang atuh teu kudu ngoreh sorangan da sakalian dahar pake mah moal burung cumpon ku gaji akang oge jadi putusanana teh keun bae teu kudu ka Bandung deui teu kudu kula-kuli teu kudu capek sarerea akang nu tanggung jawab da kitu Kartos nanging kumaha upami dina hiji waktu abdi hoyong ka Bandung nah tiasa pugoe bisa mana apa teu bisa saha dorek nyebut teu bisa tapi sing emut kahiji akang teh numpang keneh di bumina pun paman kaduana biaya hidup di kota leuwih badag batan di kampung pilaku Marni oge teu apa takulantaran kitu urang diajar hirup sederhana lah ngarah urang aya kamajuan sarta bisa ngeureut ngeundeun gesan sampeureun nyaeta pibakeleun kolot jadi keur saeunnaeun mah wayahna di dieu heula da di Bandung mah mun teu boga imah sorangan Marni ge teranggo anjeun kudu kumaha cing nya kedah ngontrak tah geuning geus apa jeung tibatan seep artos kangge ngontrak mah leuwih hade asupkeun kana cengcarengan mun geus loba urang beulikeun kana imah jeung tanah pan beres sabab ai kasebut kontrak mah urang mayar tiap tahun moal aya tapakna moal aya urutna hartina mah moal nyesa genteng-gentengna acan sedangkan lamun urang ditabungkeun eta duit kontrakan tuh bakal ngabadagan kumaha upami artos tasa kedik urangna kudu kreatif kudu motekar contohna kieu modal nu saeutik teh beulikeun kana hayam terus piara mun hayam geus loba beulikeun kana domba mun geus loba jual beulikeun kana sapi loba jual beulikeun kana imah mun imah geus loba jual beulikeun kana naon nya beulikeun deui kana domba beres terus sate teu ulah ka mana wae nyarios teh lajeng kumaha ayeuna naon deui atos we kitu Marni cicing di dieu akang nu usahana kahartos ari kitu mah mangga saja ngiringan nanging omat ulah lat ngintun artos sareng beas margi abdi moal kuli deui ka pabrik akang oge tos uning aku anjeun kumaha kayan kulawarga abdi mugi sing hawatos Kang tos ulah diteraskeun ku akang ge geus kakeupel nu kitu mah keteg jantung Marni jeung harewosna hate Marni geus kacekel ku akang najan teu diucapkeun oge geus kaharti keun ulah sieun naon atuh ari kitu mah abdi percanten sareng greug-greug tah bener kitu sing percaya ka akang lah Marni imut bari ngarere paparangan karmin keur neuteup atuh prok panon bantrok paneuteub eunteup duanana pati ngarenghap nyeh sareuri silih cekel pageuna keur dunya asa ngalegaan jagat asa nuduaan gancangna carita isukna Irawan Ciha cager wahara mitra hanya ka bujeng neng nong dinten enjing insyaallah kumang diteraskeun deui nuhun kana paratosanna hapunten samudaya kalepatan billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.